Ulah waka nyebutkeun nyeri hate, lamun hirup maneh can pernah dihina kuno jadi dulur atanapi batur. Besti meureun carita namanya abi rumah tangga geus belasan tahun tapi abi can boga nanaon. Paelehkeun meureunan kuno lain nu rumah tanggana karek 2 tahun 3 tahun nya geus boga gedong sigrong, boga usaha, boga itu ieu we. Ari abi meureunan ukur kieu. Carita nama besti aya nu ngomong gitunya ka abi teh, bahkan ngomongna teh dina hareupeun liang irung abi nya. Lain beja ti batur ieu mah langsung manehna teh ngadongeng ka abi, tapi keun bae ku abi ditarimakeun da emang kaayaan abina kitu. Tapi hate mah nyeri teh besti dikitukeun ku batur atanapi ku dulur teh. Jadi caritana abi mah kan ngumara nya besti ngilu ka salaki. Tah hiji waktu aya dulur abi ulin ka dieu, manehna teh pertama kali pisan ulin kateun abi teh, eta ge lain ngahaja ulin. Tapi manehna teh ngaliwatnya, pas manehna ngaliwat teh abi teh keur aya di luar imah gitu besti, jol eureun we manehna teh cenah sugan teh lain di dieu cenah cicing teh. Nya cekengan di dieu hiap atuh ceng eureun heula ka dieu cengnya ka jero cek abi teh. Ah moal cenah bae we di dieu cenah di luar da moal lila cenah rusuh, cenah ieu mah cenah da ngaliwat we cenah sugan teh lain di dieu cenah cicing teh. Singkat cerita abi teh ngobrol nya jeung manehna teh lumayan rada lami besti ngobrol oge lah kurang lebih aya meureun setengah jaman mah. Tah singkat cerita manehna teh jauh ngadongeng kieu nya ka abi teh. Sugan teh cenah maneh teh cicing di dieu teh boga imah teh cenah anu gedong anu alus, ari pek teh geuning cenah imah maneh teh kieu jiga kanang doma. Abi teh henteu nemalan besti kur seuri we bari hate mahkot nyeri teh disebutkeun kitu teh. Nya emang abi oge henteu ngabibisan ieu besti da emang kaayaan abi mah jiga kieu, tapi emangna pantes kitu manehna kudu ngadongeng kitu ka abi. Da rarasaan mah abi rumah tangga geus tahunan oge jeung salaki teu pernah abi boga pangabutuh ka manehnana, cek paribasana menta kejo sapiring ge teu pernah abi mah. Jigana manehnana saat can ulin ka imah abinya mikirna meureun abi teh boga imah gedong sigrong meureunan. Matak manehnana pas ulin ka dieu nyebutkeun kitu ge jigana mah kecewa meureunan tidak sesuai keinginan manehnana jigana teh teu sesuai bayanganana. Tah abi mah geus mineng nya besti dihina mah ku batur deku dulur oge nyebutkeun imah jiga kanang domba mah, nyebutkeun jiga kanang hayam mah. Eta mah komo anu nyebutkeun imah abi jiga kanang hayam mah. Cenah padahal mah maneh we cenah atuh sare di luar, hayam cenah di imah maneh. Dumeh ti heula teh ningalinya imah abi anu dapurna teh acan dikeramikan besti. Tapi abi mah keun bae kepoe edek ngahina ku kumaha ge da emang kenyataanna kitu nya. Justru abi mah bangga ka diri abi sorangan nya, abi sareng salaki hayang naon-naon oge mikir ku sorangan tanpa menta bantuan ka saha-saha oge rarasaan mah. Nya oge kaayaan abi jiga kieu nya besti, tapi alhamdulillah abi teu pernah kabejakeun kalaparan da salaki abi